wa alla yatakhallalahuma kalimatun ajnabiyatun atawa kapisah ku obrolan sejen. Abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 ceuk nu meuli teh ngalalakon heula tadi mah di sawah beak sawah teh kunaon beurit nya geus ngobrol aya meureun 2 menit mah tuluy we abdi meser kana ieu buku ngajawab nu ngajual tadi eta oge sami teu sah jual beulina. Tos we da urang mah ari kana jual beuli mah piheseun nya tapi mun bade mah mangga nya ngan piheseun tos we lebetkeun urang mah kana silih bere silih ridho nya silih bere silih ridho walau miman la yatlubu jawabuhu fa in talabi mayasuru bil arad au takhallala bainahuma dzalik lam yanakid al bae lamun kapisahna ku repeh anu lila atawa ku obrolan anu sejen nu eueuh hubunganana jeung pertanyaan jual beuli nu eta maka teu jadi jual beulina. Komo ari kieu mah nya sawaun tafarraqo anil majlisi amla ngajualna di dieu hareupeun madrasahnya geus diasongkeun ditarimana di ditu deukeut balong geus jauhnya teu jadi kitu oge nya. Mun lamun cek bahasa urang mah nyangakeun barangna lila ulah geus lulumpangan nampi ulah kitu teh nya. Wa alla yataghayyaru al ijabu qabla al qabul wa ayyaqbala waqtal ijabi wa alla yakuna mu'allaqan illa fi nahwihi supaya naon supaya jelas barangna jelas hargana jelas kan ari henteu disebutkeun jeung hargana mah bisi kieu sangkaan nu meuli mah bawang teh 10.000 sangka anu ngajual mah bawang teh 15.000 tungtungna picek cokeun ka hareupna mantap sebisa mungkin sanajan teu kaasup jual beuli tanyakeun hargana heula sabaraha ieu supaya naon supaya silih ridho supaya silih ridho. Teras wasartul mutabayyi'aini al bulugu wal aqlu pikeun jadina jual beuli disyaratkeun anu jual beuli nate kudu geus baleg bari boga akal. Tah ieu di urang makan terkadang mun meuli teh sok nitah budak leutik nya. Pameserkeun ieu wartos kencek mamahnya meser tarasi meser masako. Cek budak teh nya. Ibi mesel tarasi. Tah eta teh teu sah nya jual beulina nya sabab budak macan balik kajaba lamun geus balik lamun jual beuli tapi lamun duanana ridho mah nya henteu naon teu aya pertanggungjawaban ngan pikeun sahna jual beuli teu sah jual beuli lamun can balik wal aqlu jeung boga akal taranya nitah jual beuli kanu gelo mah. Wa adamur riki sifat kaabidan teu aya wa adamul hajri jalma anu disengker bisa pihin wa adamul ikroh jalma anu dipaksa jual beulina jalma anu dipaksa teu jadi beuli sia ieu dipaksa teu jadi jual beulina nya falayan akidu al bai'u teu jadi jual beuli minas sobiyyi ti budak walau mumayyizan jeung sanajan eta budak teh geus hideng teh
apal nu kieu mah 100 nu kieu 500 biizni walihi sanajan diizinan ku walina sanajan ku kolotna dititah barang beuli tapi budakna can baleg teu sah jual beulina teu jadi jual beulina pikhtiarihi li sukuti ibaratihi wala min majnunin teu sah jual beulina nu gelo moal deui ngajual lagi ka nu gelo mah nya wa mugmaleh nu sakalor ngan yan akidu min sakrona asin bisa krihi jadi jual beli di jalma anu weureu anu dosa weureuna bisa krihi moal ieu urang mah nya kanu weureu jual beli moal urang mah wa illam yakun mukallafan wala min raqiqin ghairi ma'dzunin lahu walau mudabbaron wa mu'allaqan itquhu bisifatin wa ummi waladin amal mukatabu fayan akidu minhu wala min mahjuri safihin li sukuti ibaratihi ieu mah masalah perabidan di urang mah teu aya wala min mahjurin sapihin teu jadi jual beuli ti jalma anu sapeh teh aya jalma anu hartana teh dicekel ku batur kunaon pangna teu dibikeun langsung sabab eta jalma dibere sababaraha duitna beak harita nya jiga budak kitu tah bere 500 erep dibere 1000 erep nya bere 5.000 erep ta eta teh teu sah jual beulina lamun aya kolot nu sapertikeun kitu nya ari nu teu sapeh mah rata-rata kan anu calageur mah mikir gitu boga duit 10.000 jang saminggueun berarti sapoe 1.000 nya diawet-awet wala yustaratu tahaqququ rusdi teu disyaratkeun dina jual beuli kudu pinter sapertikeun teu bisa ngajumlahkeun duitnya kan aya nu jual beuli teh mulangan teh salah wae nya duit 10.000 meuli ieu pulangan 17.000 nya kan aneh di urang mah nya tapi aya eta teh fayan akidu min majhulil hali jadi jual beuli jeung nu bodoh oge gitu asalkeun apaleun nya nu dijualna eta hargana eta ngan moal ge jual beuli urangnya aya jalma nu sama sakali bodoh teu apal kana nominal duit mah wala yan akidu min mukrohin teu jadi jual beuli ti jalma anu dipaksa entos tadinya ngan lamun henteu hak ari nu hak mah nya nu hak teh anu ku dipaksana teh bener jika engke dina masalah sirkah ari sirkah teh sapertikeun kolot ngawariskeun sawah ka budakna teh 2 sapotong ewang ngan sapotong eta teh teu puguh tangke aya masalahna di payun nya eta mah aya meunang maksa meuli demi kemaslahatan walau qala bi mali wa illa qatal tuka soha li annahu idnun moal aya di urang mah beuli sia harta lamun derek dipaehan hek dijual jadi eta mah nya moal di urang mah nya amal mukrohu bihakin ka anta wajah alaihi bai'u malihi li wa faidainihi au siro'a ainin lazimathu bi'aqdi salmin jalma boga hutang ka urang 1 juta teu daek wae mayar ngan manehna bogaeun taneuh mun dijual teh payu 2 juta jual sia taneuh keun ku urang rek dibeli 2 juta mualnya taneuh mah tapi boga hutangnya eta jalma teh maka meunang dipaksa nya mun zaman ayeuna mah dijabal nya bahasana teh teu daek wae mayar puguh-puguh geus jatuh tempo meunang nya
fa akrahahu al hakim ngan di jabal nage ulah ku urang tapi ku hakim ari hakim teh kodi ari kodi teh di urang manaon anu sok ngetok palu teh naon teh lah naon ngaranna teh jaksa jaksa naon eta nu kitulah urang mah kakara nu kitu teh lamun di razia motor diteangna kana kitu sidangnya ketok palu laku hakim ya hakim di orang ge ngaranna sarua fayasyu ba faqrahul hakim alaihi fayasyu ba yang huwa syirahu jadi jual beli nah kalit deui isajannya fala yasihu min a'ma fima yutawaqqafu ala ru'yati wa musliman in kanal mabi rokikon terjadi jual beli ya lamun teh mah inti tina jual beli eta teh kudu ditingali tapi jual belina jeung nu lolong ek meuli baju warna hejo lolong ieu berewe warna koneng komo ari ditipu kitu mah sanajan nya oge terjadi kajaba kudu aya saksi ya. Au murtadan atawa jalma murtad eta oge sami nya murtad teh asalna Islam teras keluar tina Islamna fala yasihu sirahu harabiyyin lahuma wa halalan ingkanal mabi'u sayyidan tesah jual beli ka kafir harobi ari kafir harobi teh kafir anu ngamusuh ari di urang mah kafir nama sapertikeun di pasarnya ngan teu ngamusuh justru kafirna ge sok maca assalamualaikum di urang mah sapertikeun toko-toko anu Cina nya assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam kumaha damang alhamdulillah tapi kafir eta agamana mah lain Islamnya kafirna geus jiga Islam gitu eta mah teu naon sah jeung nu kitu mah wasartul mabi'i syarat barang anu dijual teh khomsun aya 5 panjangnya jadi naon wae barang nu meunang dijual jeung barang nu teu meunang dijual cekap heula wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antarzuqanal wasi' wa antarzuqanal aman abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kawuri